Assalamualaikum baraya, ayo orang ngarit deui lah. Tah ayeuna mah ngaritna ka kebon kacangeun. Soalna lebar ya di kebun kacang ya, anu ngarit ya jadi jukutna lebar tuh talikeun harare jog. Marang pisan ngarit seukeut pokona mah mantap bisa mantap 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 mantap. Duh ieu teh ngan rada langsung sae kieu poho peuting teu ninyu susu. Kuna mah bieu nyeun susu heula biasana kan anu sok resep kana kopi mah sok kana kopinya abi mah sok kana susu gitu tah. Tuh tinggal ieu jukut kot aduh kasajuk ya ampun. Sedapkeun ge euy domba mah ieu teh resepkeun pisan jukut kararia teh yeuh. Biasa ari usum hujan mah da sok jukut teh sok hararejo nya, beda jeung usum halodo. Lodo mah kararoneng jukut teh, bari hese jadi deui hese gedena teh. Panas parabut we jeung nu ngarit nu lain. Aduh pirudeteun we teh kitu nya. Tah ieu saeutik deui pinuh ye urang balik lah geus pinem karunya budak ye henging ngilu ye budak ye soalna budak abi mah nu hiji sok ngilu wae gitu resepeun lah. Resepeun beda jeung nu hiji deui kan abi budak keduanya. Dan nu hiji deui mah teu pati resepeun ngilu ka leubeung-leubeung teh. Nu ieu mah ngintil wae ieu mah. Pikeuna mah yang jadi penerus bae lah. Yang penting mah halal we lah. Jag-jag sehat waringkas pokona mah. Jangnya aya manggilang ya nutur wae ya manggilang aduh ngajarkeun teh konten kreator sanapat mawa wae nu kararitu heukeun bae atuh euy manu kieu gerak manaon deui atuh urang merang puguh pigaweun nah baraya mangga